Bismillahirrahmanirrahim. Wasohbihi jeung atas pirang-pirang sohabina nabiyika. Huwa ari lapad sohbu eta ismu jam'in isim jama'. Sifatna ismu jam'in li sohibihi anu tetep naon ismu jam'in pikeun sohibun nabi. Tingkahna sohibihi bimakna sohabiyi bari anu tetep naon sohibun kalawan harti nyaeta sohabi. Wa huwa jeung ari as-sohabi kama karana arah-arah perkara silah nama sayati anu bakal datang naon ma eta manjalma silah naman ijtama'a anu geus pernah ngahiji sahaman tingkah naman mukminan bari anu iman. Ijtima bisayyidina kalawan dunungan urang sadaya Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atopa jeung geus ngaatopkeun saha musannif as-sohba kana lapad sohbihi atfu alal ali atas ali. Sifatna al ali asyamili anu ngawengku saha al ahlu syumul li ba'dihim pikeun sawarehna as-sohbi. Atfu li tashmala supaya yen ngawengku naon as-sholatu sholawat baqiyahum kana anu sasesana ti as-sohbi ma dina salagina masdariyatun ari ma eta ma masdariyah. Sifatna masdariyatun dorfiyatun anu bangsa dorof. Qomat geus wujud naon at-turusu pirang-pirang lembaran. Ais suhupu tegesna pirang-pirang lembaran. Jam'u tirsin ari at-turus eta jama pikeun lapad tirsin. Tingkahna tirsin bikasrit ta'i bari anu tetep naon tirsun kalawan dibaca kasroh ta. Wasuturu jeung pirang-pirang garis. Ari lapad as-sutur eta min atfil juz'i tetep sawareh tina bab ngaatopkeun juz'un. Atfu alal kulli atas kullun. Sorroha geus martelakeun saha musannif tasrih bihi kalawan al juz'i. Tasrih lidalalatihi karana arah-arah nuduhkeun al juz'i. Dalalah dilalah dulalah alal lafdi atas lapad. Sifatna al-lafdi ad-dali anu nuduhkeun naon al-lafdu. Dalalah alal makna atas makna. Tingkahna as-suturu li uyunil alfadi bari anu tetep naon as-sutur pikeun pirang-pirang makna
anu disarupakeun kalawan pirang-pirang panon anu dituduhkeun kalawan pirang-pirang lapad. Ai lil ma'ani tegesna pikeun pirang-pirang makna. Sifatna al-ma'ani allati al-ma'ani silah allati yudallu anu dituduhkeun naon alaiha atas allati al-ma'ani dalalah bil lafdi kalawan lapad. Wa yuhtada jeung dialaf pituduh naon biha kalawan allati al-ma'ani kama yuhtada kalawan dialaf pituduh anu saperti yen dialaf pituduh naon bil uyuni kalawan pirang-pirang paningal. Sifatna al uyuni an-nadhirati anu mencrong naon al uyun. Wahia jeung ari itu al ma'ani eta al ilmu ilmu ayil ahkamus syar'iyah. Sifatna al ilmu al mab'utsu anu diutus biasah bihi sarta mawa al ilmi saha an-nabiyyu kanjeng nabi. Sifatna an-nabiyyu al-karimu anu mulia saha an-nabi. Maqama bayadhiha kalawan wujud anu saperti wujud bodasna at-turus. Ayat turusi tegesna itu pirang-pirang lembaran. Wasawadiha jeung hideungna as-sutur. Ai suturit turusi tegesna itu pirang-pirang garisna dina itu pirang-pirang lembaran. Al makna ari makna anu dituduhkeun ku ucapan musannif eta nusolli ngaduakeun kalawan rahmat anu dibarengan ku ngaagungkeun saha kaula anu agung. Sholah muddata qiyami kutubil ilmi dina salagi wujud pirang-pirang kitab ilmu. Sifatna al ilmi al madhkuri anu geus dicaritakeun naon al ilmu. Qiyama bayadhiha kalawan wujud anu saperti wujud bodasna kutubil ilmi. Wasawadiha jeung hideungna kutubil ilmi. Sifatna bayadiha jeung sawadiha allazimaini anu misti duanana naon bayaduha jeung sawaduha. Luzum laha pikeun kutubil ilmi. Wa qiyamuha jeung ari wujudna kutubil ilmi eta biqiyami ahlil ilmi tetep sabab wujud ahli ilmu. Li akhdihim tur eta tetep karana arah-arah nyokotna ahlil ilmi iyyahu kana al ilma. Akhdi minha tina kutubil ilmi. Ahdi kama karana arah-arah perkara silah nama uhida anu geus dikanyahokeun naon mah. Wa qiyamuhum jeung ari wujudna ahlil ilmi eta ila saati tetep
tugnepika kiamah. Li hadisi sahihaini tur eta tetep karena arah-arah hadis sahih dua nyaeta Bukhari jeung Muslim. Tingkahna hadis sahihaini biturukin bari anu tetep naon hadis sahihaini sarta make pirang-pirang sanad. La tazalu tegasna la tazalu. La tazalu moal kendat-kendat. Saha poipatun hiji golongan. Sifatna poipatun min ummati anu tetep saha poipatun sawareh ti umat kaula. Eta bohirina pirang-pirang anu ningalikeun duhur alal haqi atas hak. Duhur hatta ya'tiya tugnepika yen datang naon amrullahi urusan Allah ayis sa'atu tegasna kiamah. Wa innama fasartu amrullahi bis-sa'ah eta kama surriha karana yen geus dipertelakeun naon biha kalawan as-sa'ah. Tasri fi ba'dit turuki dina sawareh ti pirang-pirang sanad. Qala farantos ngadawuh saha al-Bukhariyu al-Imam al-Bukhari wahum kana lapad wahum. Wahum jeung ari Thaifah eta ahlul ilmi ahli ilmu. Ai libtida il hadisi karana arah-arah dimimitian itu al hadis. Ibtida fi ba'dit turuki dina sawareh ti pirang-pirang sanad mah. Ibtida bi qaulihi kalawan dawuhan an-nabi man tegasna man. Man ari sing sahajalma. Eta yurid ngarepkeun. Saha Allahu Gusti Allah. Irodah bihi kalawan man khairon kana alus. Yufaqih maka bakal maparin ngarti saha Allah hu ka man tafqih fid dini dina urusan agama. Wa abada jeung geus ngajadikeun langgeng sa musannif as-sholata kana sholawat ta'bid biqiyami kutubil ilmi kalawan gambaran wujud pirang-pirang kitab pikeun ilmu. Sifatna al-ilmi al-madkuri anu geus ditutur naon al-ilmu. Ta'bid li anna kitabahu karana sayatosna kitabna musannif. Sifatna kitabahu ha eling-eling za anu ieu. Sifatna kitabahu al-mabdu'a tur anu dikawitan naon kitabuhu. Bad'u bima kalawan kalam hutbah. Silah nama hiya anu ari. As-sholah eta minhu tetep sapalih tina ma. Eta min kutubima tetep sawareh tina pirang-pirang kitab anu meretelakeun ilmu usul fikih. Silah nama yubhamu anu bakal bisa dipaham.
Fahmu bihi sababma naon zalika itu al ilmu tegesna ilmu.